Kang, Hmm. budak teh geus tara sakola deui. Sok sieun kaos abi we. Kaosnya kumaha? Nya, paparehan abi teu bisa maca, tah hejo. Huruf meureun. Heeh. Maksud abi ge eta, buta huruf. Cik atuh adik hayang abi mah budak teh sing nyakola. Tuh, kaos anak batur. Nami ka lulus boga ijabah. Lain ijabah atuh, ijazah. Lah, sarua wae nyebut nama. Dek ijabah, dek ijazah. Eta mah kumaha kaikhlasan urang. Nya, da si lain ngacaplukna. Tudah keheul abi mah. Kamu menjaga batur, nyakolakeun budak teh nepi ka sakola luhur, nepi ka jadi sujana. Lain sujana atuh, sarjana. Sing balik atuh ada nyarita teh. Ari sicil. Tudah kesel abi mah. Kesel abi teh. Ini cia. Ini tuh je. Ngabece. Eta ku keukeuh. Ari emutan cio teh kumaha? Bade ngabeca kumaha atuh? Kapan sadel becana ge? Tos diica ku bebengok salira. Atuh teh janten salah Kang. Upami sadel becana terus diical mah gentos we ku jojodoh. Eta emutan dugi kadinya ngabeca kana jojodoh. Sumuhun. Kacipta pentingnya kajunggur abdi disebat nu gelo ku batur tukang beca gelo. Atuh kumaha Kang? Anu diical teh ulah sadelna unggul. Sakan tenang ya sareng becana. Margi abi butuh kau mayar sametan tilas apa? Biasa wae. Namun pamita aya becana nah abdi kedah narik nganggo naon? Kedah digagandong. Kinten-kintena cio tega ningali akang tarik penumpang digagandong ka ditu ka dieu. Ganeng sia. Kacida boga salaki teh. Dasar akang mah jelema tah adon. Keur beungeut siga panakol bedug teh. Ae eta salaki disaruakeun jeung panakol bedug. Ah, da nya sia. Heug. Tapi ingat, lamun akang panakol bedug, nyai bedug deh. Atuh lamun kitu mah budak teh hasil ngadulang. Ai ari akang, nyarita teh ka mana wae. Nyaho abi teh keur susah. Ulah sok mikiran tingkah susah. Bablaskeun cing janglar. Tuh, jika babaturan akang, si Syahro, sangsarana leuwih-leuwih teu urang. Anak reuy salima-lima, utang sabreg-abreg. Manehna mah teu nguluwut, kumbira we ka ditu ka dieu teh oleh seuri. Nyaho-nyaho maot teh bes. Astagfirullah. Yeuh, pangpangan jadi pikiran abi teh, lamun budak nepi ka dieureunkeun sakolana, kumaha engke kaharupna? Kumangke we mau nggen teu sakola, teu oleh hirup, teu eleh ku sarjana. Sok, akang mah wanita rohan, maung adukeun jeung sarjana. Menang maung sia. Dasar jelema weureu akang mah. Diajak nyarita sebener-bener, kalah ngacaper ka mana wae. Dasar atah ado, hese nyarita jeung jelema burung mah. Enggeus atuh, ulah mikiran we ka susah, moal aya tungtungna.